Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampurasun kumaha dadaramang sadayana kelas salapan. Pamugi-mugi kelas salapan sadayana sing dipaparinan kasehatan di lahir dugi ka batin. Dina danget ieu ketepang deui sareng Bapak di pembelajaran bahasa Sunda kelas salapan. Dina poe ayeuna urang sadayana bade mempelajari nyaeta hiji materi anu aya di kelas salapan anu judulna nyaeta ngeunaan novel. Nah kumargi kitu engkin hayu urang sami-sami belajar secara husu nya tingali ieu videona ti awal dugi ka akhir. Sataacan urang sadayana ngawitan belajar ti payun hayu urang sami-sami heula ngadoa sapertos kumaha biasana urang sataacan belajar ngadoa heula. Baca doa dimulai Rabbi jidni ilman warjukni pahman Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mudah-mudahan doa urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Kelas salapan sadayana mangga sakseni ieu materi ti kawit dugi ka akhir. Murangkali kelas salapan anu ku Bapa dipikadeudeuh nu kahiji hayu urang sami-sami talungtik ngeunaan pengertian atanapi wangeunna novel. Naon sih ai novel teh gitu. Nah istilah novel teh asalna ti bahasa Laten ieu teh nyaeta novelus. Tina kecap novus nu hartina anyar. Disebut anyar teh pedah novel gelarna anyar di dunia sastra umumna. Nah, novel oge mangrupakeun salah sahiji genre sastra Sunda nu datangna tina basa deungeun. Lain asla pituin sastra Sunda. Jadi sanes asli pituin sastra Sunda novel teh tapi ti sastra bangsa deungeun ti mana atuh ti nagara Eropa. Tegesna nagara Walanda gitu. Nah novel teh nyaeta carita rekaan anu relatif panjang dina wangun prosa sarta miboga alur carita jeung karakter anu kompleks. Kulantaran panjang novel biasana sok mangrupa buku. Jadi ai novel mah biasana panjang gitunya. Henteu saeutik lain jiga carpon atanapi carita pondok tapi novel mah biasana loba gitu. Kandel bukuna oge tah biasana novel oge sok dijadikeun buku-buku seueur lamun dina bahasa Indonesia mah tah sapertos novel-novel kitunya. Tah eta pangartian ti wangeunaan atanapi novel. Nah barudak kelas salapan salajengna urang sami-sami diajar ngeunaan sajarah novel basa Sunda. Novel Sunda nu mimiti medal nyaeta Baruang Kanu Ngarora. Judulna teh Baruang Kanu Ngarora ditulis ku Deka Ardiwinata di tahun 1814. Teras dipedalkeun teh ku Balai Pustaka. Nah novel Sunda oge lain dipangaruhan tina sastra Indonesia. Sabab novel dina basa Indonesia mah kakarak aya dina tahun 1820. Dina judul novelna Ajab dan Sengsara. Nah eta teh karya Merani Siregar. Janten lahirna novel teh heulaan keneh novel bahasa Sunda daripada novel bahasa Indonesia. Ai novel bahasa Sunda mah tahun 1814, sedangkan novel bahasa Indonesia mah 1820. Janten benten genep tahun wedalna atanapi lahirna novel
teh gitunya. Tah kahartosnya sejarah novel bahasa Sunda. Nah salajengna ayeuna lebat kana jenis-jenis novel. Jenis-jenis novel teh kabagi dua bagian. Kahiji jenis novel dumasar kana umur, berdasarkan umur. Terus yang kedua jenis novel dumasar kana eusi. Jadi berdasarkan kana eusi. Nu kahiji jenis novel dumasar kana umur. Naon hiji novel barudak, terus nu kadua novel remaja atau napi remaja, terus anu katilu novel dewasa. Terus anu kadua dina jenis-jenis novel teh nyaeta jenis novel dumasar kana eusina. Di dieu nu kahiji aya novel silih asih. Novel silih asih teh hartina naon? Nyaeta novel anu nyaritakeun cinta asmara palaku utama tentang cinta gitunya. Terus anu kadua aya novel kulawarga. Novel keluarga teh nyaeta nyaritakeun masalah keluarga palaku utama, menceritakan masalah keluarga. Nu katilu aya novel sosial. Novel sosial teh nyaeta novel nu nyaritakeun atawa nyoko kana masalah sosial masyarakat. Terus nu kaopat aya oge novel misteri. Naon aya novel misteri teh? Nyaeta novel anu nyaritakeun hal-hal nu ngandung rusiah gitunya. Tentang misteri gitu yang mengandung masalah misteri. Terus anu kalima aya novel sajarah. Novel sajarah teh nyaeta novel nu nyaritakeun kajadian sajarah. Terus anu kagenep nu terakhir nyaeta novel jiwa atawa psikologi. Nyaeta novel anu nyaritakeun keayaan kejiwaan seseorang gitunya. Tah jadi jenis novel teh kabagi dua, dumasar kana umur terus dumasar kana eusina. Dumasar kana eusina nyaeta aya genep perkara. Tah etanya biasa oge dibaca dina modul. Mangga pelajari. Nah barudak kelas 8 ayeuna lebet kana unsur-unsur novel. Unsur-unsur novel ieu aya genep bagean. Nah, nalika novel hayang disebut novel, maka kudu aya genep unsur ieu. Negesna nu kahiji aya jejer atanapi tema. Jejer atanapi tema teh naon? Nah, artina inti pikiran atawa puseur implengan tina carita novel. Inti novel teh naon? Sebut jejer. Terus anu kadua aya alur. Alur teh kabagi tilu. Nya, kahiji aya alur ngaguluyur, jadi nyaritakeun ti awal nepi ka akhir. Terus anu kadua aya alur bobok tengah. Bobok tengah teh nyaritakeun kana masalah atawa ka tengah nepi ka akhir. Nah terus nu katilu nyata aya alur ti tukang nyaritakeun ti tungtung carita heula gitu. Terus anu katilu dina unsur-unsur teh aya palaku. Nah palaku kantos terang gitunya palaku teh anu ngalakonan dina sasrabuhun gitu. Palaku dina novel mah umumna manusia salaku pribadi. Nah gitunya, jadi anu ngalakonan palaku dina novel mah manusia salaku pribadi umumna gitu. Terus aya oge latar atawa setting. Latar atawa setting teh nyaeta tempat kajadiana nu aya dina alur carita dina karya sastra novel eta. Tah bisa disebut oge ieu istilah teh mangrupa tina setting. Maksudna nuduhkeun waktu jeung tempat lumangsungna kajian anu dicaritakeun. Salajengna nu kalima aya disebut sudut pandang. Sudut pandang teh ngagunakeun kuring atawa ngagunakeun ngaran tokoh atawa jalma, jadi nama samaranna teh naon gitunya. Terus anu terakhirnya eta aya amanat. Nah amanat ieu parantos ku urang dipahami. Nah amanat ieu teh mangrupakeun naon wae anu dititipkeun ku pangarang ngaliwatan karyana nu mangrupakeun hal atawa maksud nu rek ditepikeun ku pangarang tina eusi eta carita novel. Gitunya. Jadi aya genep unsur-unsur anu kedah aya di novel. Nah ieu sok mangga pelajari ku hideup sadayana. Mugia sadayana kahartos. Nah barudak kelas 8 anu ku Bapa dipikadeudeus saatos
hidup sadayana belajar tadi ngeunaan pengertian sajarah terus unsur-unsur sareng jenis-jenis novel. Ayeuna Bapa bade masihan pancen mandiri atanapi tugas mandiri kangge hidup. Kahiji naon anu dimaksud novel, apa yang disebut dengan novel. Terus yang kedua ti iraha novel asup dina sastra Sunda jeung pangaruh ti nagara mana. Jadi kapan novel masuk ke sastra Sunda dan pengaruh ti negara mana gitu ya. Dan yang terakhir nyaeta tegangan 5 novel, teangan 5 novel Sunda nu dipikaresep ku hidup. Terus tulis identitas bukuna, judulna saha, pangarangna saha, terus titimangsana medalna tahun iraha jeung pemedalna penerbitna saha gitunya. Nah eta 3 tugas ti Bapa, mudah-mudahan sadayana tiasa ngerjakeun kalayan ikhlas gitunya. Hatur nuhun. Nah barudak kelas 8 ku Bapa dipikanya bung sakitu tah ala kadarna anu tiasa ku Bapa dipasihkeun pembelajaran dina poe ayeuna ngeunaan materi novel. Mudah-mudahan tiasa kahartos, tiasa dimengerti oleh semuanya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup wahai pembelajaran faena dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.